Bibiun kunyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi mana pika teken digawe ke Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta masalah HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jika anolekat rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari yang bolek lak ping-ping kemana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meuni jempe we da puguh genah ongkoh ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ah ditawaran deui ku bibi teh ada perkosa deui kabokrot cingiri ongko pamerena gede tamangeuna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadih keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah doh kaproko bobogaanana wah suka si Benjang spektakuler sama si Benjang we nya gede nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo krecek marmot bangkong sapintrong krecek marmot lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di lempi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman pengalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup kunaon ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager sabibian sabibieun silaka doraka na bibi mah doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat yeuh kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar teh sedih sing ararewos eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning
ngaliwat bibi teh moro kana cingkara cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut naon ge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja di marokana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng keneh ku bibi sila kadorakana mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi pusing ngaraos obat teuing teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi man aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama rumawi hayu ama gelis aya tamu ama ay sampurasun rampes sampurasun rampes
para satri geningan itu tamu teseurcing di sangar prangatan sayogikeun tempat naheur sai inggih bangga aduh wilujeng tepang nuhun kasepuhan damang aya hibar amuing mangaling-iling punyung kasih punyung sembah kopi hatur ditampi nuhun mangaling-iling ngenakeun teh ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak mangaling-iling mana putri nanya mah encan tenang jaya kiri kanan sambulan rampes mangga lingi mana awewe mah encan pisan cari hayang gerak ninggal kumaha teh pada awewe isim diri pati ada dharma wirang awan bogen amun sorangan bingah amarwata suta bingah amar wata suta bingah ke kiri-kiri bingah amar wata suta bingah ke kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta ningali dedayok ingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti kersah yang widi asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul
maksud teh aya pikir naon ieu teu reuas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang madorna parantos terus jadi tak kasohor mang kan peda can jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ayeuna pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana apa beda teh apa beda mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama tak ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna homo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna Lila Ningrum leres cocok wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu nya ai nila kancana teh mah leres mungkade eta Dewi Lila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya tah maksud teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-citaku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge
mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah aret atuh ai nya aretnya tos digentos itu yang mana kumaha bagja kalarasan pisan pun anak tete acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan tete disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh nila ningrum bibi man nglan cing itu wayahna bibi kaula madamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anak ki datan nira tangan demang datan nira tangan demane we pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun samah maktos ama lain lihat ningrum nyimbeb tuh cilaka aing yeuh ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai ge moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabina-bina teh ngasuat teh adut batalkeun era aing era darso ge moal daekeun oh ya wa suata aduh ampun teh nah mata teh si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah maneh we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik
pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut tak itu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna Nyai encan teu sepuh Nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Ridho mangga bujeng hingga dienjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes Nyai sanes hampura deudeuh teh ai aswatama kumaha teh teh ceuk aing oge sia teh blok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng Nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal Nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teh kumaha Gusti jika tuh itu meureun teu ditarima Nyai Mending ka Citarum teng teuingeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending ngalah remis gitu kitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh nya eta bukti kahayang teh teu mungkin mending BKI eta mah ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tambah cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing pope kumana ibu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin nama tidak atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia Swatama nu ampun da keukuh wae teh kulan Swatama teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui penas tikar sayang tumampara Aswatama ngamuk bakatingku ajrih kurerencangan ditabrak keayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre perteleng ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum dan taparah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum obat Nyai ama tulungan putra dipaksa ama oi aduh ampun teuing nuhun ama kumaha bi teh Nyai digusur bade dipaksa putra kana laki kasebelan kabina-bina amit-amit udah sia dihina aing bener Puh. camplak Kaget tenera haningali kaget tenera haningali kaget maka kiri-kiri kaget tenera ya ingkang haningali ya
dasar iya kurang ajar nemongkeun awewe kamana karep sidik anak sampean mah nila ningrum eta bieu da itu ge anak kaula keneh nu cika bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean dek ngahina ka anak kaula utang pati berpati utang wilang pawilang simulati tegah ya apa kon wani barang aku rawani teuing ngapaku lanang pelanang maju dor ya
Sugante lain raya tas goblok gening bukti nama putri nama gelis cocongik panita gejul teh dilejokeun bibijilkeun eta nu kamu gaina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit der mere nu dewok dengan aing kasinggung aing. Ale. Ale aing ngaruh ka newak manusia model gitu. Aja. Gening bukti nama gelis ya anak teh. Ada kaulah teh can tamat atau ngomong teh. Benar. Ieu modar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Biji teh ti saha sampean. Wah, ya. Ngahina pasar saya. Hai. Ya. Rasa penyuk. Ulah nafsu teuing atuh. Tengeulan nepi ka tarariis gitu. Acan goblok. Tengeulan aing meureuh-reuh deui. Ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih. Tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah. Hah? Sebalik kanan mana bukti mana tengah lawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh kawas lain panita manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy. Cing balik ngitung teh euy. 10 deui tungakna. Oh jadi kedah dipunahan. Iya, balik ngaran sampean. Paduli. Mere deui kayang. Eueuh turunan teh ditu na keur Citra Yuda. Kudu jangan pasal. Montong ngarewas goblok. Sak 2 deui mejang sok. Marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit. Ngapa bela? Aing moal ngejas satu jang beas geus. Eueuh, turunan. Montong ada was ya goblok. Turunan aing teh pasal gitu. Tuh. Sia. Lompat tas si goblok. Marukana meureun si mah aing teh si marahaya. Sieun euy. Si mah aing teh ayang ya hoe aing mah deuleu. Nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy. Kalakuan era-eranya teh. Naon teh radio naon? Aya nu ngomong di bulan itu. Sakitu bageurna. Nyieun kaonaran di saban tempat. Di zaman
cing nasihatnya bakal modal tampola jika batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama Atma Jati Gebar gitu. Oh, itu para saya gitu. Nu hajat meureun. Sajadi. Wake jeung nyieun kaonaran di Padepokan deuleu. Urang Padepokan teh tukang usik, tukang silat kabeh deuleu. Ulah nganggap enteng euy. Nya nu saya jeung nama. Pisah kanya pisah karunya. Di bola mana teh? Hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh. Sing harepan deuleu aing tah. Goblok panitan neluh ka aing. Ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngabledak kana hulu aing. Moal mati panita moal deuleu. Ngan lieur seutik. Goblok euy ninggal kana hulu euy. Ninggal kana hulu euy. Nganggap nu lain-lain ka Padepokan Paluh Galong geng warjit diomongkeun aing dalanya. Eta nepi ka kitu neluh ka aing. Goblok kabeh. Anu neungel kana hulu aing teh sia aing goblok sia marukana aing dek sieuneuan meureun sok aya jalan goblok hulu aing ninton kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ka Padepokan arek naon hor wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa kitu tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka Aswata mah anak dorna teh teuing heeh aing ngalamar kana geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok pantengeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bobong kitu mah ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing mulai nu kitu dulu salarea ge kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia tebeungeut tepi kasarupa jeung aing tamlek teh aduh siga lain akal eta ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Citrayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, yusu, silat, takara, gelut jeung aing. Lain seuri, nganggap enteng, ka urang dia nganggap eueuh pangabisa. Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. Hayang dibuktikan lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rina tina rengkak paripolah kuda-kuda
buktoskeun deureutkeun ku sia sok leuleuh ai harinya masih tukang sila sok buktikeun kanyuta kacabak euy aduh lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mun dina doma mah doma nu kalaka nyatu teh geuning Entah padung yur, urang teh mungkin pangabisa kuring ka siapa. Ini percaya orang itu geuning tuh kena geklak we aduh gelo dulu aduh sungkawa bisa si abang Rek ngalang-lang nu jadi anak kasurupan beureun anaknya saha menang beja anak kami rekasinen lancetna si Agi didengekeun ku kami sorak nama alus anaha eta sok ulah lea ka tukang gaul caritana cager we geus cek ieu teh sia teh rek ngigel nek naon teh buru cager itu silat entot-entotan gitu keur pamacak nih we sia tah silat mata deulekeun usik silat padahal bergog ya alus aing goblok nyingka sia kitu bedewi ai sugan aing bawa si badot kurang ajar jin kafir sia teh deuleu ya alus teh cakal aku pasep balik sia goblok si anjing wanita nu tadi paingan sia
di galeri pegang geuleunya teh we kitu da. Urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok. Tapi sini. Hayang nyaho aing mah deuleu. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang. Marukana meureun aing rek ngejudge moal keur aing deuleu. Aya sia moal aman dunya tetep oleh wae. Aya karus. Tobat. Geura bebeja ka Pak Asep deuleu. Awak mau dipangunangkeun. Cilaka sugan aing eueuh jin kafir di dieu. Aduh aswatama gauleun tong dituluykeun bahaya kasep bahaya dina awetna oge maka terus papaseaan balik bahaya bahaya. Hirup bet getas harupateun gitu. Pira ku si Nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu. Duduh Nyai anak ieu. Sabab teu di pangeran, sabab teu di pangeran. Meja saking prawing wang tinalangan ya ampe yoga adik irina sekarapin uji sekarapin nyebar kastori banglus lampahe pun ieu Kurawa budal katauran tunda lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah Prabu Durgalapati anu salamina ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksad ngalamar ka ieu pertapan banyu kancana pengawakan jangkung gede Simardada sapa medale pun tina kendingane pun bendrong
ngalah sabab jadi jiran wong salah lukut naon nagara wilubuh kideng jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jangan orai can bisa kagono nyai muawa kawangsul ka negara akang patih kaulah menta pangrojong lati sarerea bangga ya nilanding room muntea mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlaya tubat ayo reureuh heula tina sape nggih cipelang cipangayana cimanuk mari kita jumlah wala dia wala tam semata iya ayo kumpul urang garap sasarna mulai geningan bari lepat tinggal dang dosan aya pangesto ulah sabana bade milarian jukut bade ngarit sadirate jika unang euy nya benar persis alah doa kene dunungan uing cinga jodoh ka Dewi Nilaningrum aye dalam muntia mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heuh